Wah, cuk, teboga. Gosok mah. Tadi udah panggil si Ucuk, ya. Ngogok awal 20.000, pokoknya 50 cuk udah teh. Rongsok. Ada kawarung Korea. Hah? Kawarung aing Korea. Bah, rongsok. Wah, cuk, teboga. Rongsok mah. Ada boga rongsok teh. Boga rongsok naon eta? Tanyakeun sia boga rongsok teh jualan. Rongsok. Kudu geus mau balik eueuh. Cek urang mengumpulkeun heula, cuk. Heeh. Ya, Pak. Dan aing Kapol. Jangan anu kapol. loba satu tukang dagang ka dieu. Siapa berkapol teh? Hah? Kapol. Ya, geus kolot mah cicing, ingat ke anak pamajikan. Dagang kapol bolak-balik situ, Bro. Tukang kapol eta mah. Wah, panggana. Eta parah. Aing pangbelikeun gas, Bro. Siap mangge beres eta mah. Bejakeun kabin aing, cek aing nganyuk heula. Mantap. Teng. Bro. Era aing nganyuk wae teh da. Rongsok. Cuk, mangjek ngajual gas. Cenah tadi rongsok teh, ayeuna ngajual gas. Sabaraha ieu? Ya, cik atuh nama teh ulah tik-tik teh, sok kira-kira sabaraha ieu? Kieu ngomong cina budak mah. Sok urang ya di duitan 50 arek mah. Ikah ka ngahina mah emang Ucuk. Ya, kira aku iri tawar 20.000, cik atuh sing ngira aset teh. Goblok ngomong cina budak mah kieu aing mah. Geus lah di duitan. Bye. Tah, kita tadi sia teh. Rongsok. Ieu nya. Mangjek, beres. Nah, ieu artosna. Artos naon da sia? Hah? Artos naon ieu? Gas aing mana? Aing teh piwara ngajuk sia teh kami aing. Ngajuk gas, aing udah malu ngajuk wae. Nah, sia juk mau mermere duit ka aing. Tabung gas aing mana? Ya, Mang Jek. Gulung Mang Jek teh nganuhunkeun gaudeg teh. Ambak-ambakan atuh. Haji goblok nuhun. Maksudna ieu duit naon? Hah? Ieu duit naon? Udah jelaskan ya Mang Jek, tadi udah panggil si Ucuk, ya ngogok awal 20.000, pokoknya 50 cik udah teh. Anjing berarti gas aing dijual ka rongsok. Goblok. Hati-hati.